Udin ngararet ka Lina, kuring ngadenge pangarti anjen kana judi jago. Lina buburu ngajelaskan, Pak Udin, lain jago, ukur nyaho sababaraha trik tipuan. Udin nanya deui, tipuan kumaha anu jadi karesep anjen. Lina ngararet kana meja anu geus tibalik disurungkeun ku Lastri. Meja eta sabenerna mesin anu kahubung ka aplikasi dina HP kuring, jadi kuring bisa ngatur posisi kartu sesuai jeung kahayang keur nangtukeun saha anu kudu menang. Kuring geus ngatur kartu HD pikeun mitoha anjen. Tapi sabenerna kartu buntu anu hamo bakal menang, ditambah ku bantuan Isah jeung Nivia merean epan kartu goreng, jadi pasti mitoha anjen moal bisa menang, cuk Lina nambahkeun. Udin ungguk, sabaraha loba mesin model kieu beredar. Lina buburu ngajawab, teu loba, sabab jarang anu make. Udin kerung, sabaraha jelema anu geus dibantu ku keahlian anjen, sabaraha jelema anu geus dibangkrutkeun nepi ka kudu bebeakan ngajual harta banda, ngajual anak pamajikan atau anu nepi ka paeh lantaran jadi ngahutang. Lina teu nembal. Tapi kaciri bangetna pias jeung kes sang ngagarajak, salila 30 tahun jadi bandar, memang geus teu kahitung sabaraha jelema anu geus dibangkrutkeun ku dirina, nepi ka kudu ngajual anak awewena, pamajikana malah kudu paeh alatan teu bisa mayar hutang. Main judi liar ibarat lauk anu asup kana jero bubu, nganggap dirina tenang aya di jero bubu, babari asup tapi hese kaluar, aya anu bebeakan sorangan, aya anu nepikeun ka ngorbankeun kulawargana. Tapi Lina teu paduli ku hirup jeung paehna batur, anu penting diri jeung kulawargana bisa makmur. Sabab moal menang lamun nu eleh, jadi saumurna sken pernah ngarasa boga salah. Tapi Udin bisa nempo jeroan hate jelema tina omongan jeung kalakuana, jelema model Lina ibarat lentah, tega nyedot geti batur nepi ka saet demi betengna sorangan, jelas jelema model kieu teu bisa diantep. Udin melong Lina bari seri, daek main jeung kuring. Cuk Udin bari nangtungkeun meja nu tibalik, Lina ngahuleng, terus nanya sabab bingung. Maksud anjeun kumaha apa, kuring teu ngarti main judi, ngartina ukur main congklak, beklen, suten, jeung ucing sumput, kuring hayang suten jeung anjen, cuk Udin. Lina beki bingung, sanajan ngarti cara suten tapi acan ngarti kana maksud Udin. Udin seri, hayu, nu eleh mayar 100 juta, Lina pias. Eta kaulinan budak letik Pak, Udin buburu ngajelaskeun. Justru kaulinan budak letik leuwih murni, jauh tina kabohongan, ieu budaya karuhun anu kudu dimumule. Lina akhirna ungguk bari ngadeketan Udin, sok kuring nurut. Tungguan, kuring kudu siap-siap heula, tembal Udin. Nyiapkeun naon keur suten? Lina bingung, Udin ngajawab bari seri. Nyiapkeun kacurangan sarua jeung anjen, Lina kerung, beki bingung ku maksud Udin, memangna suten bisa curang, sabab sakanyaho Lina suten ngan ukur pagancang-gancang ngacungkeun ramo bari ngandelkeun perkiraan, eleh jeung menang moal aya nu nyaho, lamun sarua, eta oge ukur kabeneran, matak ukur dimainkeun ku budak letik, sabab babari. Tapi teu disangka Udin nyokot lengan katuhu Lina terus ditamprakeun dina meja, ngan sakilat dampal lengan Lina ditonjok nepi ka remuk, meja anu sakitu kandelna oge totos, kadenge tarikna sora tulang remuk jeung sora meja totos dibarung ku ngajeritna Lina anu ngoceak nyeri. 5 ramo Lina geus teu bisa diusikeun, tong boro ngusikeun ramo, merebkeun lenganna oge geus teu bisa, tulang-tulang di jerona geus remuk, lenganna jadi bebang bariu genek ku getih wuwung kawas keur make sarung tinju. Kitu oge jeung dampal lengan kencana. Sarua ditonjok kawas tadi, Lina hampir kapaehan sabab nahan rasa nyeri, cimata geus ngucur kawas kamalir ngagarajak tapi teu bisa disusut sabab dua lenganna geus ruksak. 10 ramona aplek-aplekan ukur kasambungkeun ku kulit nu masih normal, nu sowe nu getihan. Hayu urang mimitian suten, cuk Udin seri, Lina cerik. Rek kumaha kuring ngacungkeun ramo Pa, lenganna ruksak kieu. Anjen oge pantaraf paduli ka batur anu geus sidik bakal eleh. Tak kuring oge moal paduli ka anjen anu bakal eleh, ku cara kia anjen bakal bisa ngarasakeun kumaha rasana dipaksa eleh, tembal Udin. Lina ngahinging ceri, tapi ku Udin teu dipalire. Hayu mimitian, kaluhurkeun leungeunna, 1, 2, 3, cuk Udin nurunkeun leungeunna bari ngacungkeun curugna, jelas Lina eleh sabab pramona ngulahek kabeh. Yeay, kuring menang, anjen hutang 100 juta, cuk Udin surak bari seri ka Kang Bahar, Murad jeung Pipit oge seri, kaguguku kalakuan Udin. Udin melong deui ka Lina, hayu deui, angkat lengan anjen, 1, 2 tilu, Udin, nurunkeun leungeunna bari ngacungkeun cingir. Yeay, kuring menang deui, anjen hutang 200 juta, cuk Udin surak deui. Hayu deui, 1, 2 tilu, waah, anjen bener-bener bager, kuring dibere menang terus, jadi 300 jutanya hutang anjen, cuk Udin seri ka Lina. 10 kali suten Udin langsung menang 1 miliar, sedangkan Lina cerikna beki ngahinghing, sabab tiap leungeunna digebikeun ka handap dampal leungeunna karasa Linu asanya nyautan. Hayu terus keun, cuk Udin, Pa Udin, kuring teu boga duit 1 miliar, cuk Lina ngalengis. Lain urusan kuring, telepon salaki anjen, titah bawa KB sertifikat imah,
mobil jeung anak minantu anjeun anu umurna 18 tahun kaluhur, tandonkeun kabeh di dieu, lamun teu bisa mayar, anjeun jeung kulawarga anjeun kudu digawe di tambang batubara nepi ka bisa ngalunasan hutang samiliar ka kuring, ceuk Udin. Udin terus ngareret ka Kang Bahar, "Kang, boga kawawan bos tambang batubara anu dioperasikeun manual ku tanaga jelema teu?" Kang Bahar buburu ngajawab, "Aya den, di Jambi, kabeneran keur butuh pagawe loba, bayaranna 20.000 sapoe, jam kerjana 8 jam, lembur 5.000 sajam, sare di barak, dahar dibere 2 kali sapoe." Udin seribari ngacungkeun jempolna ka Kang Bahar, terus ngaliuk deui ka Lina. "Kuring menta daftarkeun kulawarga anjeun, sabaraha anu asup kriteria kuring tadi, teleponan titah ka dieu kabeh." Lina ngadek-deksieun, terus dikubari cerik, "Anak-anak kuring sarjana UI karek beres di wisuda, prestasina oge aralus, maranehna harapan kulawarga kuring, anjeun teu bisa ngahancurkeun masa depana." Udin seri, "Terus kumaha nasib barudak anu kolotna geus dibangkrutkeun ku anjeun? Masih bisa sakola, masih bisa dahar, masih bisa hirup normal, anjeun mikiran maranehna teu, kunaon ukur mikiran anak anjeun sorangan tapi anak batur teu dipikiran." Lina tungkul teu bisa ngajawab, dirina memang acan pernah mikir nepi ka lebadinya. Lina terus inghak-inghakan cerik, "Pak Udin, kuring rumasa salah, lamun anjeun butuh duit, kuring sanggup mikeun kabeh duit kuring keur anjeun, salila 30 tahun judi kuring oge nabung, kuring boga 200 juta, bebaskeun kuring tina hukuman anjeun." Buburu Lina muka ponselna sanajan hese sabab leungeunna geus ruksak kabeh, terus nembongkeun saldona ka Udin, memang bener aya 200 juta leuwih. Udin buburu neangan nomer rekening yayasan amal anu dikelola ku Maemeh, dina ponselna. Sumbangkan kabeh ka Yayasan Yatim Piatu Al Mubarok, bari nembongkeun nomer rekeningna ka Lina. "Sanggeus ditransfer, kuring bisa bebas?" Lina nanya. "Hutang anjeun samiliar, masih 800 juta deui," tembal Udin. Lina buburu transferkeun saldona kabeh ka nomer rekening anu aya dina ponsel Udin. "Pa, ayeuna saldo kuring geus kosong, iraha kuring bisa bebas," ceuk Lina bari nembongkeun deui isi saldona. Udin ungguk, "Lumayan ngurangan, waktu anjeun pikeun digawe di Jambi, kabeh gaji jeung lembur anjeun bakal dikumpulkeun ku Kang Bahar nepi ka sesa hutang ka kuring lunas, leuwih loba anu didaftarkeun leuwih hade, sabab leuwih gancang anjeun bebas." Lina tungkul bari ngitung dina utekna, lamun ngajak salaki jeung 2 anakna ku digaji 20.000 sapoe, hartina ukur 80.000 sapoe, berarti keur mayar 800 juta, butuh 10.000 poe nepi ka lunas, atawa 27 tahun, eta lamun gawe unggal poe, bisa jadi 20 tahun tapi kudu lembur unggal poe. "Pa, kulawarga kuring kudu meakeun waktu 27 tahun keur ngalunasan hutang anjeun, pilihan sejen." Udin malik nanya, "Anjeun pernah mikir kumaha susahna jelema anu geus dibangkrutkeun ku anjeun pikeun mayaran hutangna, anjeun mere pilihan sejen teu ka maranehna?" Udin ngareret ka Roni anjeun panwawuh jeung Lina, saha wae kulawarga Lina, aya sabaraha urang anu umurna 18 tahun kaluhur. Roni buburu ngajawab, "Aya salakina jeung 2 anakna, awewe jeung lalaki, anu lalaki geus kawin ka awewe anu ngabogaan tempat perjudian di Bandung, anu awewe oge geus kawin ka saurang rentenir sakaligus bandar narkoba anu nginjeungkeun duit ka mahasiswa bari ngedarkeun narkoba." Udin ngarenjak, terus ngareret ka Lina, "Widih, kulawarga anjeun ternyata beurit kabeh." Udin terus nelepon Ishak, "Mang, di dieu aya awewe anu ngaranna Lina bandar judi ti Jakarta, bawa salaki, anak jeung minantuna kabeh ka Bougainville Villas C11. Sanajan Kang Bahar raja preman, lamun dibere tugas kitu paling ukur bisa newat jelemana tapi moal bisa nganggeskeun masalah satu kangena, jadi tugas-tugas anu memang bakal aya buntutna nu kudu buburu dibereskeun." Udin sok masrakeun ka Ishak. Ishak beda, Ishak juru bicara kulawarga Subrata di Bandung, sanajan Sony Nata Prawira pangbeungharna di Bandung, lamun geus paadu harapan, pasti Sony oge bakal hormat ka Ishak, jadi pangaruh Ishak memang gede pisan di Bandung. Beres narima parentah Udin, Ishak langsung ngutus 10 jelema pikeun ngaringkus jelema-jelema anu disebutkeun ku Udin. Lina ukur bisa terus-terusan cerik tanpa ngabantah atawa adu tawar deui. "Lumayan tah, aya 6 urang, cukup 18 tahun anjeun gawe, geus kitu kabeh bisa bebas," ceuk Udin ka Lina. Bari nungguan kulawarga Lina datang Udin ngageroan Isah merot, tapi dipaksa digusur ku Kang Pipit. "Kuring bibi anjeun Din, ulah nyiksa bibi," Udin seri. "Sabaraha duit anjeun ayuna?" Isah murungkut, "Teu boga." "Sabaraha?" Udin nyentak. Isah langsung ngompolan maneh ngadenge Udin nyentak. 50 juta, tapi titipan ti Unah. Lain duit bibi, nempo saldona, ceuk Udin. "Bibi teu boga mobile banking," tembal Isah. Udin kerung, terus namprak. "Dieukeun HP-na, lamun bohong, sabelah suku anjeun bakal potong." Isah buburu muka mobile banking terus nembongkeun saldona ka Udin. "Katempo aya 150 juta. Eta sabenerna tabungan Karsidi jeung duit titipan ti Unah, tadina duit eta aya dina rekening Karsidi, ngan ku sabab Rukmini mementa wae,
Akhirna dipindahkeun kabeh ka rekening Isah, rencanana duit eta bakal dibelikan imah siren, lantaran diledekku Lastri akhirna terjadi dibelikan, jadi dipake heula modal judi poe ieu, sangkan bisa ngalobaan. Isah pasrah, duitna pasti bakal dibeakeun ku Udin kawas duit Lina Biu. Udin kerung, cenah teu boga, terus momongan boga 50 juta, ieu ning aya 150 juta. Eta duit sarerea Din, keur meuli imah sabab Villa Kusuma rek di Jabal Kubang, tembal Isah bari cerik. Kuring teu hayang nyaho, lamun embung dipaehan, sok transferkeun kabeh ka rekening Yayasan Yatim Piatu Al Mubarok ieu, cuk Udin bari nembongkeun nomer rekening dina HP-na. Sabab geus nempo kumaha cara Udin maksa Lina tadi, Isah teu hararese, duit kabeh ditransferkeun sarta nunjukeun saldona anu geus kosong. Sip, berarti anjeun moal dipaehan, cuk Udin, bibi menang balik Din, Isah nanya. Udin gogodek, karek tina paeh, ayuna teu jadi paeh, hukumana acan. Bibi geus nyumbang 150 juta masih dihukum, Isah nanya molohok. Anjen gegedukna dina masalah poe ieu, ukur 150 juta acan bisa mayar kasalahan anjen, tembal Udin. Lina molotot ka Isah, bari nyiduhan, Isah, aing anu nyumbang 200 juta masih dihukum. Si anu jadi sutradarana ukur nyumbang 150 juta hayang bebas, cuy. Udin ngareret ka Isah, kabeh geus nyebutkeun anjen gegedukna, bukti chat WA kuring geus maca, jadi, baturan Lina ka Jambi, Lina bebas, anjen oge bebas. Terus Udin ngareret ka Nivia, kuring geus moal loba omong ka anjen geus nyaho akibatna lamun ngabantah omongan kuring, transferkeun duit anjen ka nomer rekening ieu. Sarerea indit ka Jambi, cuk Udin bari nembongkeun nomer rekening dina HP-na terus ditunda harapan Nivia. Kuring ukur dibayar ku Lina, teu nyaho nanaon, cuk Nivia cerik. Udin kerung, cuk Lina anjen ngabantu, kunaon masih mungkir, rek ngalibatkan kabeh kulawarga si Galina. Nivia murungkut bari entransferkeun kabeh duitna anu ukur aya 10 juta. Udin mariksa saldo Nivia, sanggeus yakin kosong, Udin nyokot deui HP-na terus nyampurkeun ka Kang Bahar. Kang, hampura kuring, jelaskan ka Gobang, anu 12 urang di kamar ka asup Roni. Kapaksa kudu milu ka Jambi, kabeh kudu digawe salila 18 tahun, pasrahkeun ka batur akang di ditu. Perlakukan sarua jeung pagawe sejena ulah di wilah-wilah, ngan panghasilana, KB cekelku akang, 20% sumbangkan ka Yayasan Yatim Piatu Al Mubarok, sesana bagikan rata lamun sarerea geus bisa bebas, tapi potong helaku biaya akomodasi anu geus dikaluarkeun ku akang salila di ditu. Ayuna akang siapkan hiji bus sewaan keur ngangkut ka tujuan, sarta siapkan jelema keur ngawalna. Beres den, akang satuju, tembal Kang Bahar. Udin teu bisa ngabeda-beda keun hukuman sabab kabehanana geus terlibat dina praktek kotor kajahatan judi, jadi anu pantes memang digawe kokotoran di tambang batu bara. Udin ngareret deui ka Kang Bahar, nya Kang, jelema anu 12 urang, potongkeun kabeh suku kencana bisi ngalawan di jalan atawa di tempat di tujuan, supaya teu bisa kabur ongkoh. Kang Bahar seri, tenang den, akang oge moal nyokot resiko, sanajan di dieu geus dipotongkeun sukuna, di ditu gerek dirantai ngarah nyambung kabeh, jadi gawe, dahar, sare, kasup mandi kudu babarengan, moal aya anu paaing-aing. Udin ungguknya tujuan, Isah nyampurkan Udin, Din, bibi teu bisa ninggalkeun salaki, anak jeung nini, kabeh urusan bibi. Lamun kitu, telepon kabeh sinamilu, tembal Udin. Anjen teu mikiran kulawarga kuring waktu judi tadi, ayuna malah mikiran kulawarga sorangan. Lastri milu ngomong, Isah, kayan kulawarga Kusuma geus rek bangkrut, kuayana mane indit geus ngurangan hiji beban emah. Kuduna maneh syukur, lamun enya mikiran kulawarga mah. Isah ngareret ka Lastri, enya teh, kuring ngarti, hampura kuring. Tapi Lastri lain ngahampura, Isah dijejek nepikeun ka nangkarak. Geus nipu duit aing, sertifikat imah aing, sia hayang aing jadi galandangan, koplok. Tapi beres nyarekan Isah Lastri jadi kaget sorangan bari nepak tarang. Bew, duit aing, Lastri ukur lalajo satiap kejadian demi kejadian nepi ka teu inget duit judina aya di Isah. Lina jeung Nivia anu kabehanana geus disumbangkeun. Lastri buburu ngomong ka Udin, Din, duit 5 juta emah kumaha anu ele judi, atuh tadi milu kasumbangkeun, bisa dicokot deui. Pangna Udin ngahukum ku cara nyumbangkeun duit kontan kabeh, memang hiji tujuanna keur ngawara Lastri. Udin pura-pura nanya ka Isah, Lina jeung Nivia, baroga kene duit salian anu tadi disumbangkeun, keur ngagantian duit mitoha kuring. Tapi tiluana gigidek, Udin ngareret ka Lastri, Bu, geus teu barogan duit. Lastri langsung ngajenggut buuke Isah jeung buuke Lina ku dua lengena kenca katuhu, terus dua sirah diadukeun. Koplok, namake disumbangkeun kabeh, lain ka rekening aing kan sawareh. Beres sirah Isah jeung sirah Lina diadukeun, Lastri langsung nyakaran banget Lina. Mana sertifikat imah aing, lamun teu dibikeun, dipesek sia kulit banget mane ku kuku aing. Lina muringis bari lengena ngarampan tasna sarta ngaluarkeun sertifikat imah mardi terus dibikeun ka Lastri,
kulit bengetna peri sarta ngagarurat bararet. Buburu sertifikat dicokot ku Lastri, terus si ganu kaedanan Lastri oge ngajamretan Kang Kalung, Ali, anting, jam tangan jeng gelang anu diparake ku Isah, Nivia jeng Lina, HP-na oge dirampasan, ges beres, tiluanana ditajongan terus ditampilingan, sabab Lastri ngamuk, gelang dina lengenan nepi ka pegat terus katincak ku sorangan, krek. Lastri molohok bari ngakat sukuna lalaunan, gelang mahal. Lastri ngareret bisi Udin nyahon, sabab gelang anu pegat sarta katincak eta anu ici pameretikin gang tea, Lastri diuk bari ngahing-hing cerik, ngarampasan perhiasan batur bari perhiasan manehna ruksak, padahal hargana jauh leuwih mahal, ratusan juta sakilat jadi runtah. Lastri langsung nangtung terus molotot ka Udin bari tutunjuk. Gara-gara sia Udin, sodermawan hayang nyumbang tapi make duit batur anu akhirna duit aing kasumbangkan, nyumbang mah duit sorangan. Udin kerung, Bu, kuring geus nyalametkeun nyawa anjen, mahal mana nyawa jeung duit anu ukur 5 juta. Lastri langsung najong korsi, aing teu menta disalametkeun ku sia, naon gunana aing hirup ari teu nyekel duit pisan mah. Ibu anu nelepon menta tulung sangkan kuring kadiupan, Udin nanya. Kang Bahar geus kekerot ningali sikep Lastri, langsung molotot bari nyentak. Lastri, ulah pada ngarasa anjen mitohana dan Udin terus sangenahna nyarekan harapan kuring, hayang diinditkeun ka Jambi. Lastri JB, urusan kulawarga kuring lain urusan anjen. Terus Lastri nunjuk ka Udin, Bahar, anjen sadar geus ditipu ku jelema ieu, anjen ngan ukur dijadikan alat ku tukang tipu, si benget, buburu sadar terus benta, tempo sing bener saha si Udin. Ta antapara pipi Lastri ditampiling ku Kang Bahar. Lamun sia ikut campur deui kana hubungan aing jeung Den Udin, dipodaran ku aing. Lastri reuas nempo Kang Bahar ambek sarta nyabok pipina, buburu mundur bari ngusapan pipina nu nyeri. Udin, mane cicing nempo ema dicabok, nulungan ge, pasti disalahkeun, cuk Udin bari diuk. Kang Bahar langsung deku di harapan Udin bari bengetna sedih. Ijinkan akang modaran awewe eta Aden, akang tak kuat nyaksian Aden dihina, kunaon Aden daek jadi minantu jelema anu bakal jadi kerakna naraka model kieu, Aden sareng ibu Ici tetep bisa hirup senang sanajan tebareng jeung nini-nini anu ukur bisa jadi runtah masyarakat jeung kulawarga. Udin gogodek, ulah Kang, aya hal anu kudu bisa ditarima jeung ditolak ku kuring, ayuna kuring masih bisa narima. Tapi panon Kang Bahar mureleng molotot ka Lastri, Lastri murungkut, Lastri teu wani deui ngomong nanaon. Di harapan imah sababaraha mobil areren parkir, Isak asup bari mawa 5 jelema anu geus diborgol, saurang pamuda anu nempo Lina langsung nanya. Ma, aya naon ieu? Lina anu nempo salaki, anak jeung minantuna geus aya di dinya bari kaayan diborgol langsung cerik. Hampura ma. Lantaran kesalahan emak aranjen kabeh kudu narima akibatna. Lalaki anu pangkolotna nanya, Lina, aya naon sabenerna? Udin menjawabkan, memangna anjen teu nyaho pamajikan, anjen geus ngabahayakeun nyawa batur. Salaki Lina gogodek, teu, kuring teu nyaho, Udin seri bari gogodek. Anu rumasa anakna Lina maju, saurang pamuda jeung saurang awewe maju salengkah. Aranjen sarjana UI anu palalintar, nyaho ti mana biaya sakola anjen, Udin nanya. Dua nana ukur silih reret, salaki Lina akhirna ngaduga-duga. Lamun pamajikan kuring curang main judi sarta nimbulkan karugian, sabaraha karugiana, ku kuring digantian. Lina buburu ngomong, gantian ku naon Kang, duit 200 juta urang geus beyak disumbangkan kabeh. Salaki Lina molohok, disumbangkan, ti iraha maneh sok nyumbang, kasaha disumbangkeuna. Ka Yayasan Yatim Piatu Al Mubarok, cuk Udin akhirna ngajelaskeun. Jadi kieu, aranjen kabeh sakulawarga teu beda jeung lentah, nipu, ngarentenkeun, ngajual narkoba, bari taraf mikiran sabaraha jelema anu geus jadi korban, dirugikan, malah nepi ka hancur, tapi anjen sorangan sukses ngadidik anak nepi ka bisa jadi sarjana ku duit batur, ngarana makek duit batur berarti hutang pan. Terus Udin nyarita deui, poe ieu kuring rek ngayakeun tur kanu jauh, nyaeta ke Jambi, tapi lain wisata, di ditu anjen kudu gawe ditambang batubara keur mayaran hutang-hutang aranjen. Kabeh molohok reuas. Tapi kuring ukur minantu, cuk lalaki ngora anu hijina deui. Ngarentenkeun duit sarta ngajual narkoba ka mahasiswa, sabaraha mahasiswa nu jadi korban, kudu mayaran hutang bari masa depanna ruksak. Si pamuda langsung pias, terus tungkul, awewe gigireun pamuda tadi ngomong. Kuring oge ukur minantu, Udin seri, minantu anu ngelola jeung ngabogaan tempat perjudian, sarua wae atuh. Sakali deui aya nu ngomong, aranjen moal ngagali batubara, tapi bakal dikubur kabeh disaliangkan sangkan 10 juta tahun kaharap jadi batu bara, cuk Udin. Sanajan dicarek ngomong tapi minantu Lina nu awewe kekeh ngomong. Sanajan kuring boga rumah perjudian, tapi kuring tara judi. Udin mencerong, tapi anjen nyediakan fasilitasna, sarua jeung ngarojong judi, geus teu kudu ngomong deui, kulawarga anjen berit kabeh. Isak manggut ka Udin, gan, kuring wawu awewe ieu, bapana ngaranna Laosi, sarua boga rumah perjudian, gusur oge kadiu ulah.
Pariksa kasalahana, lamun dosana nepi ka wani maehan batur, nyapa ehan wae lah, tembal Udin. Si awewe langsung ngadek-dek ngadeng ngena, telila bes pariwisata datang, 12 preman kaasup Roni dipotong-potongkeun sabelah suku kencana ku Murad jeung Pipit terus diasupkeun kana bes. Bu hayu balik, cuk Udin ka Lastri, Lastri buburu ngaharewos ka Udin. Cokot heula HP si Roni, tadi emah direkam, hapus heula videona. Udin kerung, video naon, direkam kumaha, Lastri ngomong deui bari balaham belehem. Tadi emah ditita taranjang bari direkam, hapus videona bisi dipostingkeun. Udin ngauleung, Lastri direkam bari taranjang ku naon teu ngamuk, teu siga kalengitan duit, langsung edan, Udin ukur gogodek bari nyampurkeun Roni nu geus aya dina bes. Mana HP nu dipake ngarekam mitoha kuring, cuk Udin bari namprak. Roni murungkut, bari mikeun HP, hampura pa Udin, kuring kapoekan. Geus diposting, Udin nanya, Roni gideuk, acan dikukumaha. Udin ungguk terus turun tina bes bari mikeun HP ka Lastri. Teangan, terus hapus sorangan bu, Lastri nguliwet ka tukang bari neangan videona dina album, geus kapanggih terus dipupusan kabeh, sabab bisi aya kena nu nyesa, HP-na dibantingkeun bari dijejekan ku selopna nepikeun ka remuk, terus nyampurkeun deui ka Udin. Emah hayang nempo heula nepi ka kabeh asup kana bes din, cuk Lastri. Udin ungguk, ieu geus burit, bisi icih jeung bapa kaburu balik, kuring acan masak keur icih. Sanggeus kabeh asup kana bes, datang di mobil Kang Emus mawa genep anak buahna, terus Emus nyampurkeun ka Kang Bahar. Kang, kuring mawa keur ngawal di jalan genepan, Kang Bahar ukur ungguk. Sanggeus anak buah Kang Emus naek bes, akhirna bes indit, langsung ka Jambi. Lastri ngalungkeun kunci mobil ka Udin, maneh nu nyupiran. Udin pamit ka sarerean nu aya keneh di dinya, bari manggut, terus asup kana mobil, Lastri diuk dina jok tukang. Sanggeus mobil kaluar ti Bougainville Villas Lastri langsung cerik. Poe ieu mah apes, 5 juta lengit, sabab eueuh komentar ti Udin Lastri ambek. Dasar minan turun tah, make jeung nita nyumbang sagala, memang na eta yayasan nu maneh, kunaon lain cokot kabeh duitna terus ka mekun. Bu, lamun ibu nyokot duit maranehna, terus polisi nyaho aya jelema anu lalengit, pasti ibu bakal dicuriga sarta katudingan ngarampok sarta maehan, ibu teu mikiran nasib bapak jeung Ici lamun ibu dicerek ku polisi, da pasti bakal arerahan atuh. Lastri ngarenjak terus ngomong, mane ulah bebeja kajadian biu ka bapa jeung ka Icih. Udin ukur ungguk, telila Kang Bahar nelepon, den, hampura akan teu bisa ngawal langsung ka Jambi sabab aya anu kudu dibereskan di rumah klasik, petingi aya pertemuan kulawarga besar Bandung, tapi isuk akang rek kana pesawat ka ditu, pikeun serat terima ka babaturan akang, jadi pas bes tepi, akang geus di ditu. Pertemuan kulawarga besar di rumah klasik, saha anu ngayakeun, Udin kerung. Renal Sanjaya jeung anakna aya di Bandung, tembal Kang Bahar. Udin kerung, geus sababaraha poe Renal masih di Bandung, nah rek neangan Udin, sabab memang panyakit Wuki dijieun ku Udin, pasti Renal geus curiga aya anu ngahajeng ngagawean Wuki, tapi Udin teu sieun, kulawarga Sanjaya masih jauh sahandaban Subrata, tanpa kudu riributan ge lamun nyahoun panyababna ti kulawarga Subrata pasti moal wani males, dina malesna oge moal hese keur ngabangrutkeunna. Enya Kang, bereskeun wae heula pagawean akang, tembal Udin. Nuhun den, tembal Kang Bahar bari nutup telepon. Lastri Noel tak-tak Udin, dineren, emanu mawa mobil, mane turun di dia, ulah nepikeun ka bapa jeung Icih nyaho mane bareng jeung emah. Udin ungguk terus nyisikeun mobilna deket lawang pasar, langsung turun, Lastri pindah kana kursi supir terus ngabiur balik. Udin lempang ka pasar, bari balanja sayuran Udin nelepon Mardi, nanyakeun masih di Brilliant Club atawa geus balik. Mardi ngajawab yen dirina karek nepi ka imah, terus nganuhungkeun ka Udin lantaran geus nyalametkeun Mardi tina hinaan batur. Pas Udin nepi ka imah, nyampak Mardi diuk di ruang tamu keur nginum teh manis bari hahariringan, kaciri gumbira pisan. Ningali Udin balik, buburu seri, baturan bapa nginum teh din. Udin teu ngajawab, tapi rurat raret ke jero, ibu jeung Ici kamaran apa? Ici acan balik, indung maneh mah barang datang ge langsung ngunci maneh di kamar, sigan geus ele judi, tembal Mardi. Bapa teu naroskeun ka ibu, kunaon? Udin nanya, teh hayang, keun bae kumaha karep nalah, bakal serba salah nanya ka indung maneh mah, tembal Mardi. Udin sering ngadenge jawaban Mardi, harita di Villa Kusuma. Karsidi oge keur diuk dina kursi nginum teh manis bari hahariringan nungguan Isah balik. Karsidi jeung Mardi memang sabenget sanajan lain kembar, maklum adi lancek, sifatna oge sarua, antepan, siunan, jeung tara lawanan, umurna ukur beda 2 tahun. Karsidi muka ponselna nempo WA, aya WA ti Isah sajam ka tukang, karek kabuka sabab poho ponselna disilen. Kang duit Lastri 5 juta geus diamankeun, sertifikat imah anu dicicinganku Mardi oge geus aya, Villa si Udin geus digadekeun, kari nungguan sertifikatna keur dibawa ku si Udin ayeuna.
Karsidi surasri sorangan sabab bunga ngabayangkan kahirupana bakal tibalik, kulawarga Kusuma bakal cicing di vila, kulawarga Mardi bakal jadi galandangan. Ker anteng ngalamun, Karsidi dikagetkan ku datangna Rukmini bari cerik. Ma, aya naon, bangges ngamimitian proses likuidasi, Senin imah ieu bakal dijabel, mana duit 80 juta maneh, iraha ditransfer, Rukmini nanya. Karsidi pura-pura bingung, ma, duitna kajebak dina deposito tetap, teu bisa dicokot, tapi isa keur ka bank rek ngomong ka manajer bank sangkan depositona bisa dibatalkan, sabar. Salian teh hayang mikeun duit ka Rukmini, Karsidi oge boga rencana ngajualan heula barang-barang anu aya saacan imah disegel ku bank, perhiasan, barang antik jeung parabot sejenna. Tapi masalah barang antik jeung perhiasan ukur Rukmini anu nyaho nendena, sabab eta harta terakhir ditinggal bapana. Nah, make si Isa nu ngurus, ulah bohong ka ama, duit eta ku emah rek dibayarkan heula keur mayar cicilan bank sangkan imah teu buburu dijabal, lamun maneh teu mere, emah rek indit ka si Mardi saacan Senen, ceuk Rukmini. Karsidi ngarenjak, sabab lamun bener Rukmini lumpat ka Mardi, dirina bakal kalengitan duit asuransi jiwa jeung warisan, Mardi anu bakal ngena atuh. Kamari kukuring ditransfer keun kabeh kana rekening si Isah, tapi kala di deposito keun, matak si Isah anu kudu ngurus, sabar atuh ma, tungguan si Isah. Dasar beleguk, dipentaku aing kala ditransfer keun ka rekening si Isah, iya geus burit gening acan balik, Rukmini ambek. Teuing ma, ke urang WA heula, tembal Karsidi bari nulis chat ka Isah. Sah, masih di mana? Tapi lila ditungguan owe balesan. Karsidi kerung, akhirnya ditelepon bari di loudspeaker ngarah Rukmini ngadenge. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak terdaftar, naha, moal kitu baterena beyak, ceuk Karsidi bingung. Dicoba sababaraha kali tapi hasilna sarua, sia pasti bohong, coba ku emah ditelepona, ceuk Rukmini nelepon Isah make HP na sorangan, tapi sarua, dicoba deui, tetep sarua. Ma, ngaranna HP paeh rek sababaraha kali ditelepona genya moal nyambung, paling beyak baterai, ceuk Mardi. Coba terus teleponan ku maneh, nepi ka diangkat ceuk Rukmini. Karsidi teu bisa kumaha, akhirna terus neleponan, nepi ka 1/2 jam tapi angger teu nyambung, Karsidi curiga pasti aya nanaon, taraf biasa HP na parem, panjarudina di vila, piraku teu bisa ngecas, komo deui geus aya kasepakatan bakal terus ngirim informasi, ngarah lamun aya nanaon bisa langsung kanyahoan. Pasti aya masalah, ceuk Karsidi bari nangtung, pasti duitna dibawa kabur, ceuk Rukmini. Karsidi langsung ambek, ulah nuduh nu lain-lain mah, Isah tara hianat. Karsidi akhirna nelepon Lina, sarua jeung ponsel Isah Lina ge teu bisa dihubungi, dicoba nelepon Roni, sarua keneh, Nivia, sarua. Karsidi beki bingung, firasatna geus teu bener, pasti aya nanaon. Moal mungkin kabeh HP parem, pasti diparareman, Karsidi lelempangan kaditu kadiu bari gagarobu. Nempo Karsidi anu bingung bari teu daek cicing, Rukmini oge akhirna curiga yen Isah keur aya dina masalah. Aya naon sabenerna, jujur ka Ema, Karsidi gogodek. Teuing mah, kuring ge teu ngarti, terus naon anu ngajian maneh bingung, kunaon Isah teu bisa ditelepon, naon anu disumbutkeun ti Ema, Rukmini nanya. Karsidi asa-asa rek ngajelaskeun, tapi akhirna ngawani-wani karep pikeun balaka. Sabenerna Isah rek ngajebak Lastri ku cara judi, Isah boga babaturan ahli judi, tujuanna sangkan Lastri ele bebeakan sarta daek nandonggon vila si Udin, lain Ema ge hayang cicing di vila mewah. Rukmini langsung curinghak, terus kumaha geus benang vilana, iraha bisa dicicingan. Ngadenge pananya Rukmini Karsidi rada teu ngeunah, kaciri pisan kasarakahan Rukmini, di mana dirina keur bingung mikiran Isah, Rukmini malah hayang buburu nyicingan vila anu acan tangtu geus benang atawa acana. Keur kolot saumuran Rukmini memang wajar boga kahayang kitu, saha nu hayang paeh dina kaayan sangsara teu boga tempat, Rukmini ge embung paeh di jalan, eueuh anu ngurus komo nepi ka teu kabeli boweh-boweh acan, jaba kuburan zaman kiwari mah pan kudu dibeli, kudu dibayaran pajekna. Terakhir Rukmini pernah nita Dudung ngarebut vila Udin, tapi teu hasil, nepi ka Dudung kudu ditegelan sarta jadi tahanan polisi. Matak ngadenge Karsidi jeung Isah geus ngatur rencana pikeun ngarebut deui vila Udin, jelas Rukmini sumanget. Dudung jeung Una anu harita araya keur marahen HP oge langsung curinghak atoh, sarta nanya ka Karsidi hampir bareng. Enya pakumaha, emah hasil, Karsidi ngarenghap. Dina chat WA terakhir, indung maneh geus hasil morotan duit 5 juta sarta menangkan sertifikat imah anu dicicingan ku Mardi Ayuna, lamun vila, masih nungguan sertifikatna diantarkan ku si Udin, tapi nepi ka Ayuna eueuh beja deui, ditelepon ge teu bisa. Rukmini bunga kacida, HD, hartina vila geus bener-bener milik urang, mun kitu hayu isuk urang cicingan, duit 5 juta belikan parabot, imah si Mardi buru tatawarken. Karsidi seripait, teu bisa kitu mah, samemehna kudu dibagi dua heula jeung Lina, babaturan Isah anu mantuan, anu penting ayuna kumaha carana sangkan Isah bisa ditelepon, ulah waka mikiran nu lain-lain. Rukmini kerung,
Ema curiga si Lina jeung si Isa kong kali kong, terus kalabur bari mawa duit loba. Moal mungkin, Isa moal nepi ka wani kitu, ceuk Karsidi ambek. Rukmini malah malik nyarekan, si anu koplok, kunaon teh dibaturan, duit kabeh dina rekening si Isa, katambahan ku duit si Lastri jeung 2 sertifikat, saha anu teu ngacai nyekel banda sakitu lobana, sakumaha bageurna oge si Isa teh saha, ukur minantu, lain kulawarga urang, nah make teu mungkin kabur, komo nempo kulawarga urang keur susah kieu, daripada dibawa balik mending dibeakeun ku sorangan, masalah salaki, bisa neangan deui anu leuwih ngorati maneh ari loba duit mah. Dudung ngarenjak, moal mungkin nih, piraku emarek poho ka kuring jeung kaunah, anakna. Ku kapowekan mah bisa wae, tembal Rukmini nyarita deui. Ayeuna pikiran wae ku maraneh, lamun salah sahiji di antara maraneh lain kulawarga kusumah, terus ujuk-ujuk menang rejeki miliaran, dek balik ka dieu pikeun dibagi-bagi, pan moal meren. Karsidi diuk, mah, 25 tahun kuring ngarumah tangga jeung Isa, sanajan kadang pasea, tapi tara kanepi saling mikangewa. Lantaran teu boga duit, ayeuna nyekelan miliaran, mikir, ceuk Rukmini bari ngantelkeun curugna kana tarang. Kabeh langsung jarempe, sabab anu diomongkeun ku Rukmini aya benerna. Lamun Isa bener-bener kabur, hal anu wajar, sabab sabenerna teu jauh jeung Lastri, Isa ge sarua pi duit, sanajan teu kacanduan judi tapi Isa boros kana dandanan jeung perhiasan, intina duana boga sifat anu sarua, teu kaok boga duit loba, hayangna buburu ngabeakeun, bedana Isa mah teu kaciri, sabab cicingan, tara geru ka batur. Kuring kudu nanyakeun ka Lastri, ceuk Karsidi bari ngaluarkeun ponselna nelepon Lastri, telepon langsung nyambung. Ce, kuring Karsidi, Lastri anu keur lalangkarakan ngadengen sora Karsidi jadi inget kana duitna anu geus leungit gara-gara Isa. Aing geus hubunganna jeung kulawarga sia, rek naon nelepon. Karsidi oge ambek ngadenge Lastri ujuk-ujuk ngomong kasar. Ce, kuring aya tanyakeun, naon, tembal Lastri tegek. Anjeun nempo Isa, Karsidi nanya, teh, panggih terakhir di Imah Siren, tidinya acan pernah nempo banget deui, tembal Lastri. Karsidi kehel, jelas Lastri geus bohong, sabab dina chat WA ti Isa ngabejan sababaraha kalian dirina keur bareng jeung Lastri, ti saprak indit bareng samobil nepikeun ka Lastri ele judi beyak sagala rupana, ayeuna ngomong majar teu panggih. Isa pamit ka kuring rek judi jeung anjeun, bener teu panggih, Mardi nanya deui. Ceuk aing henteu, teu percaya ka aing, tembal Lastri ambek. Mardi anu tadina pura-pura teu nyaho Isa ka mana, akhirna hayang nanya deui sacara jelas, keun bae dirina dianggap saruana ge. Kelace, ulah wakan nutup telepon, kuring aya bukti chat ti Isa, ti isuk nepi ka tadi sore masih bareng judi jeung Ece, moal mungkin Ece teu nyaho. Lastri ambek, sabab nyatana Karsidi nyahoun, tapi Lastri moal mungkin ngabejakeun yen si Isa geus dipikeun ka Jambi, bisa-bisa Karsidi laporan ka polisi anu akhirna sararea bisa kababawa. Ti iraha aing pernah daek main kartu jeung si Isa, chat mah lain bukti si Isa bener jeung aing, bisa wae jijienan si Isa, lamun aya foto, video atar rekaman sora anu bisa dideleh sarta didengi aya aingan jeung si Isa keur bareng, eta karek bukti. Lastri ngomong deui, sakalian hayang mapanas Karsidi. Karsidi, si Isa pasti ngabohong keur judi jeung aing, padahal kabur jeung kabogona. Sia ulah fitnah, Karsidi nyorowok ambek, nya enggeus teu percaya mah, teangan sorangan, mun kapanggih, paling maneh mewek, tembal Lastri. Naon maksud maneh? Karsidi nanya, jelas maneh bakal mewek lah, sabab lamun kapanggih, si Isa pasti keur senang-senang jeung kabogona, geus montong tatanya wae, waktu nahis, tembal Lastri bari nutup telepon. Karsidi hampir ngabantingkeun telepona lantaran ambek. Dudung buburu nanya, paula ambek-ambekan wae, tungguan susuganan HP Emma aktif deui. Ngajawab naon si Lastri biu pa, unah hayang nyaho. Karsidi tungkul, si Lastri ngomong indung maneh kabur jeung lalaki sejen. Dudung, unah jeung Rukmini langsung kalawak, kurang ajar, teu jauh tina sangkaan, ceuk Rukmini ambek. Kuring hanjakal, kunaon tadi teu maturan Isa, ayeuna kuring percaya. Sabab diantara kabeh, ukur HP si Lastri anu masih aktif, nu sejen paeh kabeh saolah-olah ngahaja nyarumputkeun Isa, ceuk Mardi darada. Dudung oge tungkul, kumaha Emma bet boga pikiran kitu, teu inget di imah masih boga 2 anak, geus teu nya kitu ka kuring. Karsidi buburu nyarita, akhir-akhir ieu memang indung maneh rada aneh. Aneh kumaha pa, unah nanya, nini menta duit ka bapa 80 jet, tapi indung maneh teu nya tujuan. Terus menta duitna ditransferkeun kabeh ka rekeningna anu jumlahna 150 jet, alesana rek dibelikan imah keur sararea di mana villa ieu geus di Jabal Kubang, tembal Karsidi. Rukmini langsung nangtung nampiling pipi Karsidi, koplok, sia ngabohongan aing, cenah ukur 100 jet. Karsidi muringis bari ngusapan pipina, duit kuring memang 100 jet mah, anu 50 jet pan anu unah pamere ti si Firman. Berarti artos abdi oge dicandaku Emma, unah kolohok. Karsidi ungguk,
Rukmini diuk deui tapi panona terus molotot ka Karsidi. Sia teu beda jauh jeung si Mardi, beleguk, daek diatur ku pamajikan, percuma aing nyakolakeun luhur, geus kieu kumaha, senen urang sararea bakal diusir ti diu, sedengkeun si Isah keur ngeunah-ngeunah di kekepan lalaki sejen di hotel mewah bari makek duit urang. Unah langsung ngegel Ramona, nih, emang moal mungkin gitu. Rukmini mureleng ka Unah, nah bet teu mungkin, terus ka mana nepi ka peting kieu kan balik. Dudung kerung, kuring curiga Emma dicilakeun ku si Udin, saha anu tarima vilana ditandongkeun keur judi, Lastri nyaho Emma aya di mana, tapi sigana sieun ku si Udin, jadi teu wani balaka. Rukmini buburu nembalan, si Udin jelema beleguk, piraku Lastri kudu sieun ku si Udin. Bapak kudu ngadatangan si Lastri sangkan nyaho langsung tina sumutna, dina telepon mah teka tingali banget kerbohong atawa jujurna, cek Karsidi. Rukmini ngababukeun ieu kana tonggong Karsidi, buru indit, teangan kumaha carana mane kudu manggihan si Isah. Cokot deui 150 jet, terus bikin ka aing, montong balik lamun ken hasil. Karsidi hudang terus ngalengkah keluar, Emma milu, ceuk Rukmini bari buburu nangtung nuturkeun Karsidi, ngalengkah bari rarampeolan. Ulama, Emma masok kala nambahan masalah, tungguan di imah, ceuk Karsidi ngarandek bari malik ka indungna. Rukmini maledokeun itekna ka Karsidi, nambahan masalah, lain sia anu geus nambahan masalah mah, geus wani mindahkeun kabeh duit ka rekeningna si Isah, lamun masalah teu beres, aing bisa langsung milu ngajedok di si Mardi, moal balik deui ka dieu. Karsidi kerung, bari mikeun deui itek Rukmini, nya hayu atuh lah. Akhirna duanana nyegat taksi sabab mobil Mercedes butut hiji-hijina geus dijual. Udin jeung Mardi keur dariuk dina sofa lalajo TV bari daharsu, Lastri ken kaluar keneh ti kamar sabab masih kanyerian geus leungit duit 5 jet. Kadenge sora Panto digedor, Udin nangtung terus muka Panto, nyampak aya Karsidi jeung Rukmini. Bade ka saha, Rukmini langsung ambek, bade ka saha, nya jelas rek ka anak, awas ulah ngahalangan, nini rek asup. Udin kerung, memangna anjeun boga anak di dia, salah alamat nih, anjeun pasti pikun, ieu mah imah Pamardi, anak anjeun ngaranna saha. Rukmini beki ambek, koplok, dasar runtah, nyuput aing pikun. Udin seri, lamun teu pikun, nah teu wau ka kuring, ngaran kuring lain runtah, indit nih, anjeun salah alamat, cuk Udin bari rek nutupan Panto. Ngadenge Udin hoghak, Mardi buburu nangtung terus nyampurkeun, nempo aya indung jen adina, Mardi langsung baet. Rek naon kadaria, Rukmini kolohok, Mardi, naha bet nanya kitu. Mardi seri, nya kudu nanya, sabab ieu peting teu pantes narima tamu salian ti kulawarga sorangan. Rukmini jamedut, aing indung maneh, keur bosen ka uing embung disebut indung, ayuna hayang disebut indung, cuk Mardi bari ngaleos deui ka jero. Tuh Panto wawuhan, nini salah alamat, wew, cuk Udin bari ngelelan. Rukmini tengangka bakal diperlakukan kitu ku Mardi. Padahal samemehna, Mardi paling sieuneun pisan ku Rukmini, taraf wani ngabantah, waktu diusir ge langsung indit teu ngalawan atawa tatanya. Karsidi buburu ngomong ka Udin, Din, mamang datang lain rek ngajian masalah, mamang hayang panggih jeung Lastri sabab aya anu rek ditanyakeun, moal lila. Udin nyaho, pasti rek nanyakeun Isah anu teu balik-balik. Nanya naon? Keditepikeun ku kuring, bi Isah leungit, tembal Karsidi. Udin pura-pura ngarenjak, leungit, nah bisa leungit. Karsidi baet, sabab katempo ngarenjakna Udin kawas anu dijen-jen. Ti isuk indit, teu bisa ditelepon, tapi dina chat terakhir keur jeung Lastri. Udin gagaro sira bari nyerande dina Panto, kuduna tanpa tatanya geges bisa kaharti. Naon maksud anjeun? Karsidi kerung, kabur, tembal Udin. Tempo wikaayan anjeun ayuna, terus kaayan kulawarga anjeun, masih pantes dituturkeun, bi Isah ge pasti embungan ari kudu mimilu sangsara mah. Karsidi molotot, ulah ngaduga-duga teu bener ka bibi maneh. Mardi anu masih ngadengekeun nyampurkeun deui, Karsidi, omongan Udin asup akal, saha awewena anu masih daek nuturkeun salakina nu geus ripuh. Karsidi mencrong ka Mardi, pamajikan aing moal kitu patut, memangna pamajikan akang. Mardi langsung nyabok Karsidi, iya imah aing, di dia aing kepala kulawarga, kurang ajar. Karsidi reuwas dicabok ku Mardi, Kang, kuring salah ngomong, hampura, geroan Lastri, kuring rek nanyakeun Isah. Mardi seri, jawablah kuring, 2 poe ka tukang anjeun rek meuli imapan. Ti mana akang nyaho? Karsidi kerung, Lastri nu bebeja ka kuring, tembal Mardi. Terus naon hubunganna jeung eueuna Isah? Karsidi nanya. Rukmini di tukangeuna langsung kerung, Karsidi, sia rek meuli imah, nah aing teu nyaho. Mapan tadi di imah uing geus ngomong, lamun vila di Jabal Kubang rek cicing di mana lamun teu buburu meuli imah, tembal Karsidi. Rukmini ngejuwir cuuli Karsidi terus dipuraletkeun. Koplok, nah duitna teh dipake mayaran hutang ka bank sangkan vila teh di Jabal, kala rek dibelikeun imah, sia rek ninggalkeun Emma. Karsidi beki bingung, niatna rek nanyakeun Isah jadi kapapanjangan ku masalah sejen.
Dasar beleguk, ayuna geus kieu kumaha, imah teu hasil, vila tetep dijabel, duit 150 jet oge lengit dibawa kabur, cuk Rukmini bari ngadegung-degungkan sirah Karsidi. Ngadenge Karsidi bisa boga duit 150 jet, het Mardi nyelekit nyeri. Ngarasaken katewadilan Rukmini, salilah hirup jeung Rukmini, Mardi ken pernah nyekelan duit komo nepi ka juta-juta, tapi Karsidi bisa, padahal sarua nganggur, duit di mana lamun lain ti Rukmini. 150 jet duit kanya, emang kamaneh bari sumput salindung ti kuring, wajar lengit ge, geus milikna si Isah wi eta mah, cuk Mardi. Karsidi samutut, maksud akang, milikna naon, Mardi nya kakak. Isah nyekelan 150 jet, jelas gede milik, bisa dipake meli budak ngoran nu kasep, nanaonan nutur keun deui maneh, nu geus kolot bari miskin. Karsidi kerung, kunaon si kabeh bet bisa ngangka Isah kabur jeung lalaki sejen, nah bet bisa baroga anggapan goreng ka pamajikan kuring. Mardi seri, sabab maneh beleguk, terlalu percaya, maneh gepan kitu meren lamun boga duit loba, sok kapikir hayang ngasaan nu ngora, si Isah ge sarua. Karsidi ngadeg-deg ambek, narima omongan-omongan anu sarua, otakna geus kacuci, daek teu daek jadi ngabayangkeun Isah anu keur dikekepan ku pamuda kasep, sarta poya-poya makek duitna. Sabab bingung saha anu kudu diamuk, bari teu nyaho mana omongan anu bisa dicekel, akhirna jadi murang maring ka Mardi. Kang, anjeun teu pantes ngahina pamajikan kuring, pamajikan akang oge awewe teu ekrek, untungna anjeun miskin, mun anjeun loba duit, geus sabaraha kali anjeun bakal disalingkuhan. Panto kamar Lastri ujuk-ujuk muka, Lastri keluar lumpat langsung narajang Karsidi, Udin jeung Mardi rewas buburu nyingkah da bisi kateunggar, Lastri langsung nyabok Karsidi. Ulah dikira aing teu ngadenge siah, pamajikan sia nu kabur nah bet mamawa aing lain awewe hina. Sanajan geus dicabok, tapi ku Karsidi teu dirasa, sabab akhirna Lastri kaluar. Ceh, di mana Isah, geus dibejakeun teu nyaho, kekeh nanya, sugan gelo, tembal Lastri. Ece nu ngomong mimiti, majar Isah kabur jeung lalaki, kabur ka mana, saha lalakina, mana buktina, Karsidi terus nanya. Buktina duit jeung pamajikan maneh lengit, eta geus bukti nu jelas, hayang bukti naon deui, tembal Lastri. Karsidi ngarasakeun dadana langsung sesek, akhirna nuntun Rukmini. Hayu balik mah, percuma nanyakeun deui ge, saacan indit, Rukmini mencrong heula ka Lastri. Naon carita anu direka ku maneh, bakal kaalaman ku maneh sorangan. Lastri komecrot nyiduh, cuy, ulah mikiran, hirup batur, pikiran mah kumaha kerdahar isuk, rek di mana sare, atawa rante sing pagekana tangkal vila butut kusumah, ngarah teu dicokot kubang. Terus panto ditutupkeun, bari nungguan taksi, Rukmini nyarita ka Karsidi. Mane dibere waktu ku ema 3 poe, teangan si Isah, gusur bawa balik, penta duitna, lamun teu hasil, urang sarerea bakal tamat, sabab vila pasti kaburu di Jabal Kubang. Karsidi nagok bari ngarames buuha, bingung teu manggi tungtung, rek ka mana neangan Isah, sanajan masih di Bandung keneh ge pasti hese di teangan, kumaha lamun kaburna kaluar Bandung, rek kumaha maluruhna. Hiji-hijina jalan kudu indit ka Kuningan, nanyakeun ka kulawargana Isah. Saenggeus bisa nampiling Karsidi, kanyeri het Lastri akibat kalengitan 5 jet rada kaubaran. Sedangkan Mardi anu memang teu nyaho jujutan karitana, ngangka Isah bener-bener kabur bari mawa duit 150 jet. Karasan tak ku Karsidi, samaru kumaha percaya teuing ka pamajikan. Udin nya kakak jero hatena, sabab Lastri ge sarua kalengitan KB duitna, lantaran Mardi ge percaya teuing ka Lastri pikeun nyekelan keuangan kulawarga. Jujur Udin muji ka Lastri anu teu daek ngaku panggih jeung Isah, malah disalengkorkeun ngareka carita yen Isah kabur jeung lalaki sejen, jadi teu kudu hariwang lengitna Isah bocor ka sasaha. Lastri sorangan masih kahel ka Udin, lamun lain Udin anu nitah duit disumbangkan, 5 juta moal lengit teu pupuguh, kapaksa Lastri kudu mikiran sorangan, alasan naon anu pantes diomongken ka Mardi saupamananya. Mardi buburu ngomong ka Lastri anu rek asup ka Kamardi. Lastri, akang menta 2 jet keur ngajamu makan malam isuk. Lastri langsung gemper, ngajamu makan malam 2 jet. Nya, akang pan anggota Asosiasi Kaligrafi jeung Lukisan Bandung, kabeneran rek aya pemilihan ketua. Akang hayang jadi ketua jadi rek ngondang sababaraha jelema berpengaruh anu sakirana bakal ngadukung, cuk Mardi ngajelaskeun. Lamun akang kapilih, pan lumayan kaharapa bakal jadi terkenal di lingkungan barang antik Bandung, cuk Mardi deui. Lastri langsung ambek, teu salah ngajamu makan malam 2 juta, memang ngaboga mesin paragi ngajiunan duit di imah, wah. Mardi buburu ngajawab, buru atuh da bager, lamun akang jadi ketua, akang bakal panghulana nyaho lamun aya barang alus anu kandel pi duiteuna, jeung deui 2 juta teh keur jaga-jaga, lamun nyesa pasti dipulangkeun ka maneh. Lastri bingung, kumaha cara nolaknya deui, sabab geus teu nyekel saperak-perak acan. Ieu duit keur dahar sarerea, lamun 2 jet dipake neraktir batur, kumaha keur urang kaharapa, cip mikir atuh. Mardi mimiti kehel, oke, lamun teu menang menta, akang nginjem,
catat jadi hutang, isuk pageto digantian. Sabab Mardi maksa, Lastri jadi ambek, teu bisa, rek ngagantianku naon, memangnya jadi ketua bakal ujuk-ujuk ngahasilkan, maneh mah sarua wae jeung si Udin, ngababarikeun kana duit teh. Ningali Lastri ambek, Mardi langsung leleus, kitu dah, sok nganggap remeh ka salaki, lain ngadukung. Ngadukung teh kana gawe anu puguh bakal ngahasilkan, hayang jadi ketua asosiasi, digaji hente, kacape-cape, tembal Lastri bari ngajanggilek asup ka kamarna. Mardi rek nangtung pikeun ngolol Lastri ka kamar, tapi leungeunna dicekelan ku Udin. Pa, ibu moal masihan, percuma diudak oge, Mardi diuk deui bari baet. Tapi bapak geus kagok ngondang batur, bapak ukur boga 100.000, padahal ketua anu masih ngajabat ayuna hayangan pisan bapak anu bisa ngaganti keuna. Udin ngarasa karunya ngadengengeuna, Mardi anu eueuh kanyaho nanaon dina lukisan, kaligrafi sarta barang antik tapi boga kahayang gede, anu saacana geus rekeran lantaran mineng ditipu, ayuna maceh deui gara-gara barangna dibeulian mahal ku si Erwin. Padahal Erwin geus lila ngahindar ti Mardi, taraf bisa ditelepon, taraf males chat, sabab meren geus kapikiran lamun diteruskeun meulian barang Mardi bakal pirugieun, katambah dicarek ku Udin. Gabungna Mardi ka Asosiasi Kaligrafi jeung Lukisan Bandung oge ku sabab asosiasi ieu memang kakurangan anggota pikeun tetep bisa nanjar. Tapi moal hade lamun hal-hal eta disebutkan ka Mardi, jadi kapaksa Udin pura-pura ngadukung. Kuring aya 2 juta pa, mana nomer rekeningna, cuk Udin. Mardi teu sirikna luncat bakatku atoh, sarta nganuhungkeun terus mikeun nomer rekeningna. Beres neransferkeun duit Udin buburu ka dapur rek masak keur icih anu ayuna keur ngalembur. Tapi Mardi milu ka dapur, mantuan ngisikan beas, Udin sri nempona. Renal jeung Roger harita geus kaluar ti imah Nata Prawira rek ka rumah klasik ti, sanajan dina masalah harta saluhureun Nata Prawira, tapi pangaruhna di Bandung tetep eleh ku Nata Prawira, jadi Renal teu nyaho mana anu pantes diondang mana nu henteu, anu diondang ku Renal ukur jelema anu katembongna beunghar hungkul tanpa mempertimbangkan pangaruhna. Pengusaha kelas atas umumna bakal saling ngahargaan batas wilayah usahana. Matak taraf aya istilah pacorok kokot atawa parebutan lahan usaha. Tapi kulantaran aya niat rek ngajodokeun Roger ka Warni, jadi Renal hayang ngamimitian nanemkeun pangaruhna di Bandung, supaya urang Bandung oge nyaho, yen kulawarga Sanjaya oge boga sihung di Bandung, lain ukur di Cianjur hungkul. Roger memang rada kehel ka Sony Nata Prawira anu geus terang-terangan nolak maksudna pikeun ngalamar Warni, katambah sikep Warni anu bekiling khas, hese di deketan. Sanajan sarare di imah Nata Prawira tapi hese hayang panggih jeung Warni, indit gawe isuk keneh, balik ka petingnakeun, sakalian diajak ngobrol alesana cape. Padahal cuk Henry, saacan aya Renal jeung Roger di imah, lamun waktuna dahar pasti Warni nyempetkeun balik heula, ayuna teuing sok dahar di mana, da taraf sarapan acan, pokona taraf mere kasempetan pikeun Roger ngadeketan dirina. Dina mobil Renal terus merhatikeun Roger, Renal nyaho kana kakeso Roger. Mane kudu loba sabar. Hese neangan awewe kawas Warni, jadi lamun hayang hasil, pake pikiran ulah ngalajur nafsu. Roger ngajawab bari kesel, di Bandung moal aya anu nyaruaan kuring pa, piraku Warni teu daek ngareretku sabelah mata ka kuring. Mane teu ngarti, kagelisan budak awewe bisa terkenal nepi ka Jakarta, beda jeung lalaki, sahanu nyaho kabogona lain asli Bandung, tembal Renal. Dina masalah kakayaan ge kitu, umpamana maneh 50 Warni 40, Warni mah gampang pikeun menangkan lalaki anu saluhureuna 50. 60 malah 100, tapi maneh mah hese menangkan nuk saluhuren, kaharti, cuk Renal deui bari nanya. Roger kerung, nah atuh bapa make nyarankeun kuring bisa menangkan Warni. Renal seri, sabab bapa nempo maneh resep, maneh hese menangkan Warni, tapi Warni mah gampang menangkan anu saluhureuna maneh, kusabab kitu, pake pikira pikeun ngadeketana. Roger akhirna ungguk, di luar kakayana, Warni memang boga kaleuwihan sejen, eta anu ngajadikeunna leuwih istimewa ti batur. Renal ngarenghap, tadi bapak ditelepon ku dokter ti imah, kaayaan Wuki acan aya parobahan. Roger ngararet ka bapana, leuwih parah, teu, masih sarua, tembal Renal. Lamun kapanggih jelemana, kuring nu maehan pa, cuk Roger kekerot. Sanajan biwirna ngomong kitu, tapi hatena mah Roger teu paduli ka Wuki, anu leuwih dipikiran ku Roger ukur Warni, sabab Roger nyaho, panyakit Wuki akibat kalakuana sorangan, teu pantes dipikarunya. Roger malah nganggap Wuki saingana dina masalah ahli waris kulawarga Sanjaya kaharepna, malah kahayang Roger mah Wuki diungsikeun kanu jauh, dipasung, ngarat-ngarakeun kulawarga, teu kudu susah-susah dicagerkeun. Mane teu kudu mikiran Wuki, fokus mikat Warni wae, tapi ulah gagabah, cuk Renal. Enya pa, tembal Roger Renal ngarenghap deui, anu diondang ku Bapak Ayuna Inohong Bandung Hunggul, aya Salman Wijaya, Kingang, jeung nu sejena, masing-masing boga kalebihana sewang-sewangan, maneh kudu sopan. Pemilik rumah klasik, Kang Bahar,
sarua sakalian diondang oge ku baba, sabab eta Raja Preman di Bandung, sanajan lain pengusaha anu boga badan hukum, tapi pangaruhna gede, cuk Renaldi. Ondangan sejena saha deui pa, Roger nanya, Renal Sri. Kaoge bakal dikenalkan ku baba, anu jelas aya dua pengembang perumahan, terus anu hijina di rentenir anu boga perusahaan asuransi jeung bank simpan pinjam fiktif sarta ngabogaan ratusan anak buah tukang tagih. Roger molohok, siga Kang Bahar, siga sarua tapi beda, Kang Bahar tetep leuwih unggul. Malah aya persaingan bisnis di antara dua nana, bisa jadi malah musuhan. Tembal Renal, mumusuhan, gara-gara naon, Roger kerung, Renal Sri, gara-gara tarang anakna diukir ku Kang Bahar, naon tulisana. Roger nanya, jelema sangsara, tembal Renal, nyambung.